Lapar kieu beuteung aing. Kokorowakan kieu. Dong aya anak bayawakan mah jero beuteung. Waingat meang wadang eueuh neang kejo haneut eueuh. Mana bae nu ngeng teu ngejo-ngejo acan. Tilu poe eng tacan dahar. Bopolakan bae geus teu kuat aduh. Neang babadogun ka mana ieu nya aing. Coba aing neangan bae lah. Sukan manggih jelema. Aduh. Macem-macem bae buat lah. Aduh, Gusti, nu Maha Agung. Kamana yang si pujit ya? Bebaturan eueuh, nu nongeng eueuh. Sampai kalaparna beutung. Maling naon aing ieu? Nu asup kana beutungnya. Maling hui aing bisi dosa. Maling kotok batur dosa keneh. Sedih hirup dah. Ieu jelema eueuh sapotong-potong acan. Mun sapotong poeng digayem ieu poeng haram teuy. Gelong poeng kapejit-pejit. Aing ngantri nama heubel, menang nama 1,5. Jol nu mere mirip kan aing. Gusti. Weh, ka dieu lan. Dia mau naon? Dek anjing dia. Baka dieu heula. Ari eta mah naon? Oh beas aing nang nebus di Pak RT. Ih. Di mana? Dia teu meunang taraon ge. Jeng teu meunang. Terus ku dia nek baka mana eta? Atuh ku anak dibawa balik dia mah. Nah nomor babalik. Nah kitu. Geus ka dieu lagi bisnis urang Aya naon? Bisa berareta lieu. 1,5. Cukup lah opatan mah. Geus gampang babalik. Oh, Opatan jeung saha bae ge. silang mending keneh dibiwat ieu. Beas so. Ting ruluk ge. Aya da bikang nama. Geus diharam jadah bae pokona mah. Da teu boga bae jago. Liwatkeun beho. Oke. Aing ari masalah bikang aing siap bae kitu mah. Tuh iya setuju teh diliwatkeun. Atuh setuju bae Oh, gua. dasar butuh aing lapar itu isuk. Aing 4 poe teu nyatu coba bayangkeun di. Jika aing mah dia daripada teu dar 4 poe mah mending minum baygon. Enggak abah dia mah minum baygon atau yang modar dia ngagudah kada ti koro aing. Eta bagus. Sesapaan dia mah ngadoakeun yang paeh kitu. Geus ge hayu kaliwet. Waka diasakeun jeng teu bisa. Emang da bisa kitu nyangu. Henteu puguh mah dia. Geus kieu bae dia ngajemput si Dian. Ngajemput si Olip. Oh, di mana ngajemputna? Jauh henteu. Atuh kain masih Dian kadinya pero teu nyaho. Geus ge hayu ge ada kitu mah. Tapi pepanggihannya di mana ieu? Geus tempat biasa bae. Di mana? Di kebon. Oke guys siap OTW ge. Geus gerak sambar kitu. Haus ge. Aing isikan ieu heulan. Oh, Kudu diisikan. oh. Lumayan dengan ganjel beuteung poe jolok. Neng Dian. Naon dia ka dieu ka bocah ah tanaon? Tai meureun aing ka bocah. Kieu Dian, dia endeup moal ngaliwet jeung aing, jeung si Randy. Oga aing bikang lagi cuma aing doang besik di kuku mah ku Daria. Ke ditung ke aing. Maksud aing mah si Olip jeung si Randy, dia jeung aing jeung dia, si Olip jeung si Randy jeung si Olip. Bulik amat guys. Jeung naon ngaliwetna? Geus ge dia mah ngaliwetna mah jeung naon bae, yang penting mah sanguan be. Atuh laukna. Atuh geus teuing naon be lah aing saendek moal. Ih kumahanya? Tapi lumayan lah jeung ngaganjel pejit mah, ilu belah. Hayu guys. Yo, Olip. Bang.
Dede Olip sibuk tuh. Ente, Bener yo. Oh, hari itu mau kesempatan si Randy ge. kesempatan on dia. Ngaliwet urang. Di mana? Budak opatan si Dian, si Aji, Dede Olip, jeung Akang Randy. Dek moal. Di mana, Ge? Geus pokoknya nama orang di sesuatu tempat yang paling indah buat kita berempat. Oke, ayo. Boleh cincang. Geus urang video bae nanggun budakna. Penghara aing dibawa ka ruyu ku dia. Tunggu teuing enggak tilok unggal poe ieu. Segera diok bae na batu tah. Budak mah gitu keneh dong na. Pebogohan heula mun teu pila. Waduh, camukuk jika tongo. Dia aku ini tangguh anak kebel amat. Yo, nakuan si Dede kebel. Sedangkan heula make tiung, gunting kuku, dulu bae ruhai lah. Aja heuh. Jadi tuh, Saya ge. Ayo. Jadi urang di mana ge? ih biasa di mana tadi? Poho aing teh. Geus geura cukup sudah biasa kali tulah. Oh, geus tangan ti dieu, moal kebal ieu lumpat. Terus eta ngajakan mengalihkan mau beas mana teu. Ayo. Yo, diharup imah pohon apa badak lawang. Untung geus nyongcong. Ayo. Urang ngaliwat aja naon? Oke, nyawa si ieu yo, jeung naon jeung ngaliwatna. Ih, aing ge bingung dia mah. Geus daun hui bae. Yang daun hui. Saya geus urang geranjeun hauna bae heula, hauna hayu. Hau palsu bae urang nyeun hayu. Penting sang wasa urang aya lauk saya geura. Di mana tempatna? Geus pada ujung barat bae. Ayo. Geura dek ge. Aing mah oga jeung daun hui mah hayang nage jenglok emas. Lo ojing seorang incus dingakan daun hui aya. Adilan. Kumaha ieu? Bingung aing mah nya teu gablek duit. Aing ge bingung pokona mah. Enggak kurang maling ngabalong boga budak. Oh, eta Usma hiji-hiji na cara urang ngadinya maling doang. Tapi na dosa dia. Geus dosa sampah panderi bae masalahna eta mah. Oh ini kabut ieu bikang ieu. Wah. Aduh ngajak ngaliwat. Gablek duit henteu. Saya urang maling di balong-balong. Kanyawan moal. Moal geus kirana ieu. Kanyawan dia tanggung jawabnya. Dia galah bolon. Di surang dua anu. Saya Tenang, siap jeung lok masok. Tapi tangguan teh dieu kemenik neang lauk heulan. Cekelina beasna ieu. Moal paling setengah kilo jam. Kemana jalan ini? Adik. Ayo. Yo, dia anyang mah. Iya balong ayo. Lauk naik galah dia mah. Oh, udah sebani gede gila haram jadah. Saya gerak mancing ge kaburu kanyawan. Dulu heula bisa aya makhluk. Kamu bawa lauk gede. Betok ge. Said kudu ngapedolkeun balong si Miwon. Ajakeun kasih Miwon ku aing. Ya, cok plastik badan cai. Gegiran. Kempai gegiran. Go gegiran. Air bapak dia hok ngejo. Miwon! Naon orok? Balong dia anu ngapedolkeun. Saan mau bedekeuna? Nyaho. Dia ngadeu jalan mana? Kadalo. Amal lompatna. Tuh, ka ditu tuh. Bangsat doang seta. Saya urang teangkeun. Ayo. Dak kebel amat sih. Kabur budur bae. Bang. Kira bese kalau misalnya balik ka ditu mau lauk bukan gitu loh. Kan nyar lauk ka mana merenya kebel amat. Ah, udah.
Tadi nanjir be di dieu. Sasapan dari ti tadi nararangtung bae. Nyin hau kami mah. Ih, ngatokun lalaki bae. Aneh aing mah. Ka orang-orang. Masa sih incus ditanyain hau nu bener bae. Bae ngatokun kana lalakinya nyin hau. Oh jing kumaha deui. Ih, dari anu dari ieu ti tadi. Kewajiban dia eta mah kami nunggu beres. Jangan haliwah. Terus segala nyen hau. Ke kami ngadeuh heula. Laukna aya eueuh. Bisa dipatil. Anjing. Larangan mah bisa dipatil. Tah. Lah sisirian betah gerai ngadulu, kalian ngadulu. Wah, naik teh anu barudak Tuh, maling lauk diat nu barudak. Sapaan eta budak. Geus aya kurang teangkeun bae yuk. Ayo. Waduh, moal eta hidak serigala ieu. Makanya lauk nanang maling ti si balong eta. Ih, haram eta mah guys. Geus dari gede lumpat hitungan katilu dari ibah laukna geus urusan kami. Geus kena bala. Woi, dari melewat aing oh. Tenang. Mayu serigala. Aing bogana. Selawan we kitu leutik ieu. Awas ge karumawan tungkep bae hulu mau. Sliding takun oke. Naon ieu masalahna? Daria melewat aing teh naon? Saha? Tah, Siapa omong ya?